Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik saja di sana. Nah, kembali ke channel Bahasa Sunda atau channel pelajaran Bahasa Sunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita wayang. Sebelum sebelum lanjut ke materi, saya minta bantuannya untuk di subscribe, like, dan komennya tentang masing-masing materi ya. Terima kasih. Arti carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Maksudna nyaeta diperagakeun atau digerakkeun ku dalang dina pagelaran wayang kumaha. Jadi contoh wayang rupa-rupa wayang aya 10 rupa-rupanan anu kahiji nyata wayang purwa. Dia wayang purwa teh nyaeta tina arti mimitian. Nah jadi eta jadi aya wayang purwa. Nah, jadi anu kahijina ieu. Anu kadua nyata wayang gedog. Jadi wayangna nah asalna tina 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 cap wayang cepak. Wayang cepakna nyaritakeun lalakonan Prabu Bawaulan. Anu katilu nyaeta wayang titik atau potahi asalna tina Tiongkok eta wayang titik ya asal ti Tiongkok. Anu kaopat nyaeta wayang beber, wayang kritik, wayang lecut, wayang wong, wayang lingling wong, jeung wayang suluh. Nah, ti opat nepi ka 9 nyaeta asalna tina Jawa, dina Jawanya Jawa Tengah sareng Jawa Timur. Terus wayang golek nyaeta dina Jawa Barat asalna. Situtur carita wayang aya 5. Nah, anu kahiji murwa. Di dieu nyaeta bubuka dina pagelaran wayang. Kumaha bubukanya atau nggambarkeun dina eta cerita. Anu kadua nyaeta nyandra. Maksudnya nyaeta ngadeskripsikeun dina pagelaran adeganna kumaha. Anu katilu wawaken. Biasa disebut tembangan dina carita wayang. Anu kaopat nyata antawacana atawa disebut dialog antara wayang hiji jeung sajena. Anu kalima tutup lawang sigotaka. Jadi maksudnya nyata panutupan atau pasimpulan dina carita wayang. Biasana ya pegunungan dina akhirna. Sumber-sumber cekut Paradarang aya 4 anu kahiji Babad Loka Pala atau Arjuna Sastra Bahu. Di dieu nyaeta nyaritakeun sajarah Arwana Rahwana kan. Anu kadua nyata Ramayana. Eusina biasana nyaritakeun cinta jeung Rama. Anu katilu nyaeta Mahabharata. Di dieu nyaritakeun si Wiyasa jeung Biyasa. Anu kaopat nyaeta wayang Madya. Di dieu nyaeta Pandawa jeung Kurawa. Eusina. Nah, ieu ceritana sejarahna Ramayana. Di dieu teh Alajata orang tuana kan
jalanan cintana si Rahwana atau udah mau muka jeung si Sinta kita kena kan. Terus anu yang da lama ieu tokohna anu dicitakeun Ramayana lah Wana jeung Rama jeung Sita. Ya cerita Mahabharata. Mahabharata berarti Barata, Abiyasa, kan dan ketika Baratayuda. Nah, ya gambarna Pandawa 5 ayat 5 na Pandawa 5 ayat 5 berarti Punakawa ya Punakawa biasanya masakan lawak unsur-unsur intiksik wayang kaji tema ide pokok dina ceritana kumaha dua nyata tokohna saha wae katilu Galuh atau Alur dina ceritana kumaha kan ayat 3 anu maju anu mundur anu tengah anu kaopat nyata latar di dia ya latar tempat latar suasana jeung latar waktu anu kaopat nyata amanat pesan anu ditepikeun dina cerita wayang teh kumaha gitu kan. Atur nuhun anu tos ka channel abdi tong hilap di like, comment, share sareng subscribe nya. Assalamualaikum.